Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu mangka wajib cek akal fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala al wujudu sifat wujud. Wajib cek akal, ari wajib cek akal teh nyaeta allazi la yumkinu adamu, perkara teu mungkin eueuh. Nah, lamun teu mungkin eueuhna berarti pasti aya. Nah, wajib cek akal pasti misti moal henteu dina hak Allah Subhanahu wa taala naon al wujudu sifat wujud. Wujud anu mana adzatiyu anu bangsa zat alladzi la yaqbalu anu henteu narima ya wujud al adama kana eueuh nu teu nampi kana eueuh azalan di azalina wala abadan jeung dina saralawasna. Wajib cek akal pasti misti moal henteu dina hak Allah Ta'ala lain dina hak jalma anu nyebutna. Sok sanajan manusia saalam dunya henteu nyebutkeun kana wujudna Allah, tetep Allah wujud. Da wujudna Allah ya sifat anu wajib di Gusti Allah dina hak Allah lain dina hak jalma anu nyebutna. Wujudna wujud anu bangsa zat anu teu narima kana eueuh dina zaman azalina jeung dina saralawasna. Wa huwa jeung ari sifat wujud, wa huwa jeung ari sifat wujud teh sifatun nafsiyatun eta hiji sifat anu bangsa nafs. Sifat anu bangsa nafs, sifat anu bangsa zat. Aya subutiyatun tegasna sifat anu bangsa tetep. Yadullu anu nuduhkeun ya sifat wujud alwas yadullu anu nuduhkeun alwasfu sifat biha yadullu anu nuduhkeun alwasfu sifat biha kalawan sifat tubutiyah ala nafsi dzati kana datiyahna dat duna makna zaidin henteu nuduhkeun kana makna anu leuwih alaihi kana zat. Duna makna zaidin henteu nuduhkeun kana makna anu saleuwihna atanapi anu ngaleuwihan alaihi kana zat. Jadi ieu sifat wujud teh sifat nafsiyah disebatna nyaeta sifat subutiyah teh sifat anu tetep, sifat anu tumetep. Anu nuduhkeun ieu sifat kalawan sifat subutiyah kana datiana dat teu nuduhkeun kana makna anu ngaleuwihan kana dat. Beda jeung sifat kudrah. Ari sifat kudrah mah sifat nuduhkeun kana makna saleuwihna tina dat. Bang Husein wujud, Bang Husein wujud, wujud. Aya Husein. Aya nama Husein nuduhkeun kana datiyahna dat Mang Husein, nuduhkeun kana diri nama Husein, teu nuduhkeun kana makna anu ngaleuwihan kana zatna Mang Husein. Beda jeung kuat, beda jeung kawasa. Kuat Mang Husein anu kuat, tah bahasa kuat eta sifat sifat Mang Husein. Ngan sifat kuat mah nuduhkeun kana makna nu saleuwihna tina zat Mang Husein. Terus Mang Husein anu kuat berarti seolah-olah kuat mah siga misah antara Mang Husein jeung kuat. Ari wujud mah aya, Mang Husein aya.
aya Mang Husein teh wujud Mang Husein teh tak aya na Mang Husein eta tenuduhkeun kana makna zaidin alaih, makna anu ngaleuwihan kana zatna Mang Husein. Kade lain aa nyapertikeun Gusti Allah disapertikeun ka Mang Husein lain. Sabab laisa kamitslihi syai'un, teu aya nu nyamian ka Gusti Allah naon bae perkara, hartina teu bisa disapertikeun, teu bisa disaruakeun ka Gusti Allah naon bae perkara, baik dina sifatna maupun dina zatna teu bisa. Ngan ieu supaya kaharti we heula ku urang. Sementara nya dicontohkeun sapertos kitu nembe. Supaya kaharti tentang duna makna zaidin alaih. Tamaka wayakfi jeung cukup al mukallafu jalma anu ka taklif, tegasna mukallaf teh nyaeta jalma Islam anu boga akal bari geus balik. Cukup ka mukallaf naon ayya rifa nganyahokeun si mukallaf annahu ta'ala kana yen saestuna Gusti Allah ta'ala maujudun eta anu aya wujudan wajiban kalawan aya anu wajib ceuk akal. Wajib ceuk akal, wajib ceuk akal teh wajib pasti mesti aya moal henteu. Lamun henteu aya tegasna eueuh teu kaharti ku akal. Lamun teu kaharti ku akal disebutna mustahil. Terus wala yajibu jeung teu wajib alaihi kasih mukallaf, wala yajibu jeung teu wajib ieu mah ceuk syara'nya, wala yajibu jeung teu wajib ceuk syara' alaihi kasih mukallaf naon aya arifa nganyahokeun si mukallaf anna wujudahu ta'ala kana yen satemen-temenna ayana Allah ta'ala ainu dzatihi eta ain zatna Allah au ghairu dzatihi atawa salianti zatna Allah. Masalah wujudna Allah naha wujud ain zatna atawa ghair zatna ta eta mah teu wajib ka mukallaf ka jalma Islam nu boga akal bari geus balik naon nganyahokeun kana wujudna Allah baik ain datna atawa goer datna. Li anna dzalika karena satemen-temenna itu ayyarifa wujudahu ta'ala ainu dzatihi au ghairu dzatihi min qawamid ilmil kalami eta tina sawarehna jero-jerona tina ilmu kalam. Eta tina sawarehna pirang-pirang jero-jerona ilmu kalam. Itu wajib tuh. Jadi nu wajib cek akal dina hak Allah teh naon bang? Ayana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan pandangan syara ngawajibkeun ka urang kana kudu nekatkeun, kana kudu nganyahokeun kana yen Allah Subhanahu wa ta'ala kasifatan ku sifat wujud. Kana yen Allah Subhanahu wa ta'ala eta aya nu mana aya anu bangsa zat anu teu narima kana eueuh di zaman azali jeung dina salawasna. Berarti ayana Allah sanes aya pedah aya nu ngayakeun jeung ayana Allah teu kasusul ku eueuh. Jadi teu narima kana eueuh teh samemehna teu narima kana eueuh, sabada ayana ge teu narima kana eueuh. Jadi eueuh qabla eueuh ba'da kitu ayana Allah. Beda jeung urang. Ayana urang mah aya qabla, aya memeh aya sabada aya. Memeh aya eueuh, sabada aya eueuh. Allah mah teu kakeunaan ku qabla wujudihi wa ba'da wujudihi. Teu kakeunaan ku memeh aya jeung ku ba'da aya. Mata wujudna wujud dzati layak badul adam betul narima kana eueuh di zaman ajali jeung dina salawasna. Loh. Kados mah
Wadidu jeung ari lalawan sifat wujud al adamu eta eueuh lalawan sifat wujud teh eueuh. Naon dalilna anu nuduhkeun kana wujudna Allah taala? Naon dalilna anu nunjukkeun kana ayatna Allah subhanahu wa taala? Wa dalilu jeung ari dalilna ala dzalika kana itu ayana Allah taala ay wujudillahi taala tegasna kana itu ayana Allah taala wujudu hadhil makhluqati eta ayana ieu pirang-pirang makhluk ayana ieu pirang-pirang makhluk ngajadi dalil kana ayana Allah subhanahu wa taala ayana alam semesta ngajadi dalil kana ayana Allah subhanahu wa taala dalil mah petunjuk mah dan kade ayatna Allah tebutuh ku dalil ayatna Gusti Allah Allah tebutuh ku dalil nu butuh ku dalil mah nyaeta urang butuh ku dalil jangan nyahokeun ka Gusti Allah urang butuh ku dalil jangan ma'rifatkeun kana wujudna Allah. Sehingga orang butuh dalil, butuh petunjuk. Awas, Allah tuh butuh dalil. Butuh dalil mah urang. Butuh dalil sahabat. Sehingga ku eta dalil urang terang ka Gusti Allah. Oh, Allah. Ayat. Naon dalilna sahabat? Ieu dalil. Ayatna alam semesta, ayatna urang sararea. Awas, ayatna Allah tetawakuf kana ayatna makhluk. Ayatna Allah tengadago kana ayatna makhluk. Sehingga ketika ya pertanyaan lamun makhluk teu aya, lamun alam semesta teu aya, apakah Allah aya? Dijawab ku urang dengan tegas bahwa Allah aya. Sebab ayatna Allah tetawakuf kana ayatna makhluk. Ayatna Allah tengadago karena ayatna alam semesta. Tenunggu, lamun nunggu berarti heula mana Allah jeung saha jeung makhluk, heula makhluk kamu gitu. Tenunggu sementara Allah mengadamel eta makhluk. Sameme aya makhluk Allah parantos aya. Sameme aya makhluk Allah parantos aya. Berarti ia makhluk diayakeun kusaha kudu ngayakeun zat anu maha kawasa yakni Allah subhanahu wa ta'ala lain aya ku sorangan cik sakitu ka hartos mah wadidu ala dawad wala dzalika wujudu ala dzalika ay wujudillahi ta'ala wujudu hadhil makhluqat ayana ye pirang-pirang mah wa kayfiyatu tartibi qamatid dalili jeung ari tata cara nartibkeun ngadegkeun dalil wa kayfiyatu tartibi qamatid dalili jeung ari tata cara tartib ngadegkeun dalil ala wujudi ta'ala kana wajib ayatna Allah ta'ala kumaha kaifiyat tartib iqamati dalilna antakula eta ngucapkeun anjeun tah ieu mah dalil tafsili mah dalil tafsili mah ya antakula eta ngucapkeun anjeun al alamu ari alam teh nama kullu ma siwallah segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah alam al alamu ari alam binal arsy timimiti aras ilal farsi dugikeun ka sapatala hadithun eta anu anyar ari alam timimiti aras nepikeun ka fars sapatala hadithun eta anu anyar
Naon ari anyar? Maujudun ba'da adamin. Maujudun eta aya ba'da adamin dina sabada eueuh. Eta anyar. Anyar teh ayana sabada eueuh. Berarti ayana teh kapiheulaan ku eueuh. Wa kullu haditsin jeung ari sakabeh anu anyar lahu eta tetep ka kullu hadits saniun ari aya anu nyieun. Pokona masa kabeh perkara anyar berarti naon eta? Anu nyieunna. Oh, aya sani. Sanu nyieunna, saniun ari aya anu nyieun, wajibul wujudi anu wajib ayana. Sifatna sani teh anu wajib ayana. Wajib ayana ngandung arti pasti mesti aya moal henteu disebut wajibul wujud. Wajibul wujud mah nu ayana teh teu anyar. Aya wajibul wujud, aya mungkinul wujud, aya mustahilul wujud. Da ieu mah wajibul wujud anu wajib mesti ayana. Ayana teh teu kapil ku eueuh, yakni Allah Subhanahu. Fal alamu mangkari alam lahu eta tetep ka alam saniun ari aya anu nyieun. Tsumma qaunus sani teras ari ayana, tsumma qaunus sani teras ari ayana anu nyieun. Wa eta ari qaunus sani Allahu taala. Eta Allah taala. Tsumma qaunus sani teras ari ayana anu nyieun. Wa eta ari sani hadinya mah sani. Ngaran teh aya ngaran jelema siapa namanya? Soni. Lamun soni make ain soni berarti orang yang membuat. Begitu takut. Megali pelam itu meunang teh as-sani. Soni Allah. Soni. Soni wungkul berenya masih kene nakiroh. Lamun geus make alif lam jadi ma'rifat. Ulah bisi disebutkeun ka Gusti Allah meunang as-sani. As-sani nu ngadamal teh Gusti Allah. Qaunus sani kudilawan make abdus sani. Abdus sani. As-sani huwa ari as-sani Allah taala eta Allah taala mustafadun. Ayana anu ngadamal mustafadun eta di alam faedah min dalilil wahdaniyati tina dalil sifat wahdaniyat. Wa aizu wajaba jeung sakira-kira wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala al wujudu sifat wujud istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah didduhu lalawanan sifat wujud. Mustahil cenah ka Gusti Allah lalawanan sifat naon? Sifat wujud.
Bang. Karena ada sifat dulu. Carlos mah. ويجب والله بينفعنا بما علمتنا ربي علمنا